kalau bisa ku kitu ya mah kudu tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus dimimitian ku tsunami Aceh urang teh, kemudian ku bitu gunung, ku gempa daerah berdaerah, kemudian di Jepang anu luar biasa, diurang saeutik deui hampir jasa ieu. Nu mantap kudu loba istighfar ge, ieu Banten teh keur diancam bae ku Gusti Allah. Ulah beusingan ngomong leuwih teuing ieu teh rempan jasa ieu Banten teh teh hiji Merapi kadua ieu aya goncangan naudzubillah min dzalik wa min dzalik begitu diteropong ieulah dua sogok dan kredit geus ambalaya persentasina teh geus meludak anu luar biasa. Mentak lobakeun maca eta teh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mukminin eta bae dikembang. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. Tapi di mana-mana geus kaluar mah nyana teh ngajebiah. Inkar bahkan nyana ngamusuhan ka Kangjeng beserta para sahabat. Di samping ngamusuhan deui nyana membangun kekuatan untuk meruntuhkan Kangjeng Nabi. Bahkan siap tempur perang merangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitulah karakter Yahudi teh. Masyaallah. Urang hidup di tahun 1430 sekian. Berarti geus 14 abad urang di zaman Kangjeng. Teu pernah bareng urang sareng Kangjeng, teu pernah bareng jeung para sahabat, teu pernah bareng jeung Abu Jahal. Teu pernah bareng jeung kekentong Yahudi. Tapi karakter nama urang kuari nyaho bisa dibandingkan jeung karakter tatangga urang kuari, bisa dibandingkan jeung karakter pemimpin nu aya di sekitar urang maca sejarah baheula urang bakal hafal dibandingkan jeung kuari nu matak sejarah bapa daripada bangsa. Urang kudu mengenal sejarah, dieuweukeun ieu ku Amerika teh sejarah-sejarah teh dieuweukeun. Di antarana kuari aya tafsir baru buatan orang Mesir bersekongkol jeung Yahudi. Tafsir tersebut dileungitkeun sejarah. Nabi ahkeun nyana teh ngaji bangsa Jalalain. Nabi dahkeun nyana teh ngaji bangsa tafsir Munir. Nabi dahkeun nyana ngaji bangsa tafsir Kasyaf, tafsir Fahrul Razi, tafsir Ruhul Bayan dan lain sebagainya. Sebab cek nyana tafsir-tafsir tersebut itu adalah buatan manusia-manusia ortodok yang tidak pernah tahu tentang situasi dan kondisi. Ya, wari aya tafsir baru sing hade. Di jerona nyaritakeun gegede nama tentang Yerusalem Masjidil Aqsa. Di jero eta tafsir teh aya ke cerita tentang Masjid Aqsa ayat 3 ternyata di jero tafsir eta Aqsa nu asli, Aqsa anu sarua zaman harita jeung aya Aqsa anu buatan baru. Aqsa buatan baru mah eta teh geus teu dipercaya, tinggal aya deui dua deui. Nurutkeun cek di tafsir eta nu asli teh Aqsa nu ieu lain nu ieu, Aqsa nu ieu mah lain Aqsa disebutna Masjid Umar. Tah sebab di dieu kuari keur digali geus teu asing deui. Aya simpenan Raja Sulaiman, berikut aya kuburan Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis salam, tapi teh teu beunang-beunang. Begitu dikehker aya ternyata wah eta teh bandang barang non kitu garana simpenan Kangjeng Nabi Sulaiman, emas teh, berlian teh, yakut dan lain sebagainya. Tapi datang ka kuari teu beunang-beunang. Kesulitan orang Yahudi gitu. Tapi ternyata memang menurut peneropongan jeung satelit aya di dinya. Maka kuari dek dibongkar total Masjidil Aqsa teh geus lain di mimbar bae, dialihkeun lantaran besi perang dunia. Aqsa nu asli ieu heula disebarkeun ke tafsir sia ada engke.
Sihada tak engke aya penelitian ke unggal-unggal daerah di Indonesia khususnya lantaran terbanyak pesantren sedunia adalah di Indonesia. Mulai engke ye di Indonesia diinstruksikan bakal aya 24.000 pesantren nu bakal didatangkan 1.000 pesantren. 1.000 pesantren bakal diteliti teteh jerona ngaji nanaon kitab mana baik tercampur henteu jeung sekolah nu yayasan mah geus teu dianggap pondok pesantren. Ulah beja-beja ieu urang bae nu ngaji bae mah. Ulah beja-beja kanu saja nih urang bae geus nu ngaji. Engke kiai di itu ngaji kitu deui. Engke kiai di lembur ngaji kitu deui. Atuh nyaho kabehan kajeung. Seluruhnya 24.000 pondok pesantren nusantrina iya sa Indonesia aya 7 juta nu keur diopenan ieu teh tah na ieu 1.000 pondok pesantren engke bakal aya penelitian ngaji naon bae fan terus engke kadituna dua alternatif imma erek diganti make kurikulum wa imma erek diperkuat kesalapanana lantaran melihat kehancuran moral bangsa Indonesia jauh dibandingkan jeung 20 atau 30 tahun katukang teh sangat beradab Indonesia di dunia ieu tapi setelah kuari ieu hancurna sarua jeung luar negeri. Contoh aya tawuran baheula mah urang ngadenge di Inggris di Jerman kuari nu tawuran urang Cikupa baheula nu gontok-gontokan teh ieu adalah supporter Juventus Inggris baheula tapi kuari mah ieu supporter susianya hosi aja sia meureun eta kok kitu coba teu karu ieu akhlak dek dikamanakeun ieu anak-anak urang nu karak SMP nu karak SMA berarti eta teh calon-calon pemimpin anu kalaluar ti unggal lembur sakumaha siraru butuh dukungan teteh kos kitu teh tapi di satu sisi moralna deuk kumaha polisi sampikeun ka geus bingungeun da polisina ge sarua ieu deuk kumaha coba ieu kakarage awalan anu geus korban terbunuh dari tawuran tersebut geus sabaraha puluh mungkin ratus ieu kakarage sabaraha tahun tumbuh model kos kitu encan 10 tahun ke depan bakal kumaha melihat dari sudut eta ulama kuari keur mempersiapkan ke depan bagaimana. Setelah diteliti satu-satuna hanya pondok pesantren nu bisa ngadidik akhlakul karimah. Nah, engke ieu bakal diteliti, ulah kaget. Nya para kiai tenang bae, mun ditanya, ieu kumaha naon bae kitabna bejakeun. Hatul muin. Naon deui? Riyad, naon deui? Takrib, naon deui? Sapina. Anu peruk besar naon? Sapina. Kajeun geus pokona. Mun ditanya engke ka dituna, siap kan teh ieu teh disejajarkan dengan formal? Tidak siap. Dek disejajarkan jeung SMA. Jadi urang teh boga ijazah. Engke ijazah pondok pesantren teh bisa pake asup ka cinglung. Ka egel. Atau kemana bae. Nah iya, kompak kabeh utuh ulama nu 1000 teh ya. Engke sabaraha persen nya teh ieu suarana. Lamun 60% siap untuk disejajarkan, jadi berarti pakai kurikulum. Tapi lamun 60% tidak siap, tidak jadi pakai kurikulum, tetap akan diutuhkan. Ilah akan dijadikan sumber dari segala sumber pondok pesantren. Tinggal kumaha kiaina. Lamun kiaina kuari bisa disogok, kiai bangpak sama kos kitu. Kita kiai bae atuh disogok atuh kumaha hansip. Sudah ceritakan cak hansip pula mah teh. Ieu kiaina bae, dek milih bae, dek milih make nungguan saha nu mere duitnya tolol. Ieu teh pas sagede kiai teh sagede kiai. Tah eta kos kitu na ya. Engke bakal aya tafsir-tafsir. Sebab naon? Nyahoeun Amerika. Kekuatan di Irak adalah ieu orang-orang anu selalu naon kitu ngaranna memperkuat tafsir-tafsir, sejarah-sejarah. Sedangkan sejarah adalah bapa daripada bangsa. Geus dipicen teh ka sungai Tigris baheula teh ku orang Yahudi. Peradaban buku peradaban Islam teh geus dipicen ka sungai Tigris timbul deui kuari. Mata kewalahan. Selalu aya atuh hadis Bukhari jeung Muslim teh apan terus-terusan dibaca, ditafsiran terus. Datang ka kuari tumbuh deui ieu teh di dunia teh anu memperkuat kesalapan masih alhamdulillahirabbil
alamin ku Yahudi dengan cara dimodernkan wari teh encan sukses. Mantak eta mah bakalna moal tamanu kos kitu mah bangsa yayasan-yayasan moal didatangan ieu mah pondok pesantren salaf 1000 jumlahna bakal didatangan. Diteliti engkena teh na ieu tinggal suara terbanyakna mempertahankan salaf apa mempertahankan modern engke bakalna aya tah hasilna. Nah mantak cikula ge bejaan ka kiai-kiai mun ditanya siap apa tidak disetarakan dengan formal, tidak siap. Bagaimana nanti setelah itu murid-murid Anda? Bagaimana Allah saja? Itu baik. Tapi kan kita harus menciptakan anu kumaha sia bae. Satu. Nah, iya bakal. Duh, Masya Allah. Sebab mengaburkan sejarah nababari jasa. Engke timbul ke tafsir banyak. Dibaca wal bisa. Tak merencana Yahudi tiba heula kos kitu mah. Alif hiji bae Al-Quran mereaksi percetakan dah Bandung sabaraha kali mengkaburkan percetakan dan tetep bae kateliti. Alhamdulillah masih keneh loba nu hafizul Qur'an nu bisa neliti tentang alif ba hiji komo sakalimah mah diusulkeun kada mantak di pentasnya dicabut, dicokot di orang-orang nu brilian, diurang nu hafizul Quran. Coba taseh dibalikan tafsirna ge, terjemahanana terus. Mantak aya terjemahan Wahabi ku arieu anu datang ka unggal kitu perumahan-perumahan tetep bae teu bisa diterima. Ieu tafsir ieu bae Jalalain sangat sederhana. Urang dengekeun, urang paham, sangkan urang wauh jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, Yahudi teh kos kitu karakterna. Datang ka Kangjeng Nabi. Padahal mah nyana datang teh mawa kakufuran. Keluar Kangjeng Nabi kufur keneh bae diterobah. Walaupun dipayunin Kangjeng mah ieu nyana amanah iman dek ngedukung. Itulah karakter musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu dijelaskeun aya. Wa idza ja'ukum qalu amanna وَقَدْ دَخَلُوا إِلَيْكُمْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكُمْ بِهِ وَلَمْ يُؤْمِنُوا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ. Ngadengikeun ayat malah deui cili urang teh beda jeung ngadengikeun bangsa tembang Sunda. Lain deui. Kamu lamun urang geus ngadenge kitu ngaran garang-garana tembang-tembang Sunda ceuli teh asana ngagiuk-giuk bentar nikmateun kana jantung bari ngopi aduh ya Allah ngeunaheun mah di suara saha barang didengekeun hatiku saya endang. Aduh Gusti Allah, bagus jadi santri Cilongok wari hatiku saya. Barang der bae ngadenge Al-Qur'an lain deui asa di badugan bae hulu dak diduk. Komo nu di juru mah ka badug Qur'an ngaranna. Endak lamun aya nu nundutan berarti eta nyana keur ka badug Al-Qur'an. Sial cenah pugu aing nundutan. Sial sama. Wa idza ja'ukum di mana-mana datang munafikul Yahud. Karanjeun Kanjeng Muhammad kepada sahabat ngarariung nanyakeun berbagai permasalahan. Kumaha nya ngomongna qalu cak Yahudi amanna kami ngimankeun ka Kanjeng Muhammad. Dipayunin para sahabat
atuh kami tepan macaan Taurat, dina kitab Taurat tepan aya keterangan-keterangan Nabi akhir zaman. Ieu Muhammad teh boh memeh maraneh geus kami leuwih ti heula. Ngeunaheun biasa ngomong. Tinggal di bejaan bae besi dek berjuang melalui naon? Bejaan kami dek dukung. Andai kata kudu perang kami ti heula. Sebab kami nu leuwih nyaho kalem mana kami geus imankeun leuwih ti heula ka Muhammad teh. Nenek Muhammad aya ku kami geus baca-baca keteranganna. Ku ari geus aya manya kudu mundur kami. Eta Yahudi teh kos kitu. Masyaallah ngunaheun kadengena wa qad dakhalu ilaikum bil kufri nyana asup ka maraneh kabeh mutalabbisina bil kufri mawa kakufuran wa hum qad kharaju min indikum mutalabbisina bihi bari nyana kaluarga tetep bae mawa kakufuran. Berarti asupna kufur, keluarga kufur, tapi ucapanana ketika asup berhadapan jeung Kanjeng, berhadapan jeung para sahabat ngomongna aman. Nah, berarti omonganana ieu dihareup mah kitu ditukankeun mah lain omongan nu buang kawarah teh kos kitu. Kos urang musyawarah masjid di lembur. Begitu tek deuk nyieun masjid. Oh, siap. Emang diharap-harap ngabangun masjid teh deuk ilaha. Geus pokona mah aing nu dihareup eta ngomongna mah ngejeger-jeger kana ceuli panitia. Dok. Begitu berangkat saminggu ditungguan eueuh. 2 minggu eueuh, sabulan eueuh bahkan ngaco di tukang mah. Alah budak ngabangun masjid teh. Sakieu keur darurat da urang dahar hese ngabangun masjid. Toloh tong panitia goblok tong panitia. Geus budak sok ditaluturkeun. Ai kapangi mah kamari itu bisa hadir. Engke make beung musyawarah deui mah hadir geus kudu heula geus diajakan geus kabeh. Tah dihareupeun mah masyaallah luar biasa. Wah hebat jasa. Tapi lamun itu kangen darurat kieu nya nyeun masjid. Belum habak masih geus kitu. Eta kos kitu teh karakter Yahudi di lembur Cikupa aya keneh alhamdulillahirabbil ulah lembur araya keneh masyaallah karim teh suwung-suwung kitu jeung kitu bae datang ka kiamah terus bae anu negakeun Al-Qur'anul Karim moal eueuh la yazalu taifatun moal eureun segolongan zahirina alal haq terus bae kajen teuing situasi jeung kondisi rupak luar biasa. Baheula zaman obor kuari zaman listrik, baheula zaman surat kuari zaman SMS tetep bae nu taifatun zahirina alal haq moal suwung-suwung. Di luar negeri, di dalam negeri, di negara Islam, di negara kafir tetep bae janji Allah melalui hadis tu diucapkeun ku Kangjeng Nabi tetep bae moal eureun taifatun zahirina alal haq bakal aya bae saurang bae mah di hiji nagara bakal aya bae di negara mana bae bakal aya bae atuh tangtu bae musuhna bae bakal aya bae turunan Abu Jahal ternyata aya nengtet di Cikupa eta tah nengtet nengtet teh jeung nongtot kakak adik nengtet mah leuwih leutik tibatan nongtot kos betik jeung betok betik teh leutik libatan betok. Padahal eta kene. Tuh kos itu. Nah itu terus bae. Melembehkan bahkan kadugalan beki akhir zaman beki tumbuh pesat. Nu zahirina alal haq beki saeutik beki leutik beki saeutik beki tapi tetep aya. Eta teh janji la yazalu taifatun zahirina alal haq tetep bakal aya bae. Di saat-saat batur teh breg ngilu kabawa cah ka ditu tetep bae bakal aya bae jelema nu teger nyaritakeun Al-Qur'anul Karim, nyaritakeun hadis Kanjeng Nabi tanpa pamrih. Eta mah geus janji bakal aya bae jang ngoboran masyarakat. Eta mah geus nyaho mah sabodo, dibejakeun haram ya haram. Atuh terus bae eueuh masalah tah mah. Emang meureun bakal dijadikeun suluh neraka ieu tah mah. Eueuh masalah. Dijadikeun suluh doang dibulak-balik dibalik-balik pake ngarerab. Tah eta mah geus sabodo bae ngan tetep bae bakal aya bae muncul bae. Dah muncul Gus Dur di Indonesia. Diakui atau tidak diakui dunia telah mengakui.
lantarannya ada bakal merubah negara yang tahu hanya orang-orang tertentu. Keambil ke Amerika gulingkan tadinya Saddam Hussein dengan gaya seperti Saddam Hussein geus kanyaoan ku Yahudi, keambil ku Yahudi bahaya gede habisan timbul deui Gaddafi, keambil ku Yahudi teh kieu ieu mah karakterna teh zahirina lalak teh bermacam-macam kumaha situasi jeung kondisi jeung nagarana. Tak di ulama na Said Maliki baheula di Mekah teh Yahudi geus ngomong bae hancurkan Said Maliki, hancurkan. Tapi nu mampu ya mawat dengan biasa bae. Osama bin Laden tetep bae menggemparkan dunia. Kajen kumaha ge informasina ulah aya nu bagus-bagus bakal muncul bae, percaya atau tidak, mengaku atau tidak, justru Yahudi ngalawan Osama bin Laden. Kos-kos gitu mah zahirina alal haq teh kos gitu tak per kabupaten, per provinsi, per negara bakal aya bae sekup nasional atau internasional zahirina alal haq teh aya bae. Sakedeung atawa kebelna lain urusan urang, urusan Allah. Dengan Allah teh kos kitu bae sejarahna tetep bae manusia teh supaya aya bae nyaho bae kana hukum teh tetep bae aya. Lantaran engke masih di sidang. Ketika persidangan akhir di mahsyar engke maneh kunaon penalawa kunaon milu ka Yahudi apa informasi aya cak kabehan teh di tahun sabaraha maneh hirup tahun sekian saha zaman harita rajaan anu kiaina saha pernah maneh ngadege informasi pernah menurut apa henteu neraka sia jam persidangan sia hirup tahun sabaraha 2000 sekian zaman saha SBY kiaina saha sabae UJ jadi tak kenal tanyana anu zikir cekna zikir lah kumaha ngere duit urang kanyana tah eta pan oh berarti jeung UJ na tadi gitu tadi tanya ke orang zaman saha hirup zaman anu kiai saha kiai anu pernah siang ngadenge pernah milu siang ngaji henteu haji sia nyaho ka hukum henteu kulama ngan ngadenge doang bahwa aya kiai anu ngebentang-bentangkeun agama ai kulama henteu sehingga kulama mabok bae terus neraka sia jam sumpah doang kos gitu sidang bupatina bupati saja bupati anu nah di zaman sia jadi bupati aya kiai aya saha kiaina sakabupaten catet anu saha ku sia pernah disogok 99,9 saha teu pernah disogok si anu ngabentakeun hukum ngabentakeun pernah nyaritakeun bahwa korupsi haram pernah ai sia korupsi tante ya etik berarti aya ngaji henteu pernah neraka tinggal gitu doang mah jang saksi doang ke dia umal kiamah aya bae zahirina alal haq murni jangan sumpah ke sia hirup di tahun sabaraha sekian aya kiaina aya nyaritakeun naon hukum nya osok ceramah osok aja sia milu kadinya aja sia ngalakukan henteu ku mah nuturkeun we surga sia ha aja sia kurang sabarema salat ngan milu doang heuh gua mah disa daun kompet teh jeung si Abdul Qadir sakeuna teh aja sia tadi itu dahar gua lagi pokoknya zikir dahar mere sih kana henteu gua sia tuh mere kabeh nu tukang daharna ieu gua tukang daharna oh geus nu tukang daharna geus ka surga bae geus tapi kumaha jang saksi doang masyaallah zahirina alal haq kos kitu tetep aya bae anu teger per dunia, per kabupaten, per kecamatan, per desa aya bae sadesa. Sak RT ge aya bae RT tah eta teh jang saksi engke teh urang disidang saurang. Masyaallah. Nailah karakter Yahudi teh seperti itu asup ka Kangjeng Nabi nyarita amanna keluar ti Kangjeng Nabi mah lain deui padahal asup jeung kaluarna tetep bae mawa kakufuran. Berarti aya anu terselimut di dalam hatina, aya anu tersimpen di dalam hatina, aya anu ditutupan ya di jero hatena. Bajar teh meureun teh nyahoan Gusti Allah mentek diteruskeun ka dieuna. Walam yu'minu wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Padahal nama asup jeung keluarga tetep bae iman ka Kangjeng Nabi sama sekali.
berarti di jerona aya anu tersembunyi wallahu a'lam Gusti Allah maha uninya bima kanu kana rahasia kana nifaq kana munafik nifaq nu aya nu tersimpen di jero hatena majar teh teu nyahoeun padahal Gusti Allah mah maha uninya kana kanipakan anu tersimpen di jero hatena. Urang ge kuari teh dipayuneun mah sumuhun di teh tukang mah teu abeh urang ulah kanyahoan bisa bae ku jelema mah teu kanyahoan tapi ku Gusti Allah mah emang aya nu rahasia eueuh kanyahoan jang nyumput urang teh kanyahoan bae pangneangankeun hiji tempat nu teu kanyahoan ku Gusti Allah mun aya mah urang kadari itu dek maksiat urang di ditu ngeunaheun mabok zinah judi ya eta mah pulo eta mah teu kanyahoan ku Gusti Allah teu kadeulean mun aya pulo nu teu kadeulean ku Gusti Allah asana sameter 100 juta dibeli baik negon keindahan di ditu teh abeh teu kanyahoan ku Gusti Allah tapi pan teu aya kabeh ge kanyahoan ku Gusti Allah lah libagin min mafar tempat lumpat jang maksiat ka Gusti Allah jadi urang di mana bae atuh kanyahoan urang di imah leuleut TV Allah menyahoeun wah sia kudu nonton TV bae kadeulean kok kanyahoan ku Allah urang susumputan dek nonton golek deh ya urang mah kiai ieu make kumis palsu make jenggot palsu deu ulah kanyahoan ku masyarakat ternyana teh sok ngaharam-haram sakorodong haju asup ka handapeun panggung aju di dinya nya ngarokok bae lu telah cilik teu kanyahoan inget ngadengekeun dalang untung bae eta sindena teu kieu mun kieu nya kasih kakihan sinden bareng tanggah teh waduh dek lumpat bisi kanyahoan kiai teu lumpat kakana kajeun lah bil barokah tah eta teh kanyahoan we ku jelema mah bisa menghindar ti jelema mah tapi ti Gusti Allah moal bisa cak Gusti Allah sia menghindar ti makhluk ti sekitar sia hayang ulah kanyahoan majar teu meureun ca aing teu nyaho aing teh neuleukeun ka sia aing nyaho ka sia eueuh jang mabur Yahudi nu dipayuneun Kangjeng Nabi kos kitu di satu kangin mah teu ieu teh Allah mah wallahu a'lamu bima kanu yaktumun apaleun Gusti Allah mah kanu disimpen di jero hate para Yahudi wa tara katsiran يسارعون في الكفر والعدوان وأكلهم السحت Muhammad anjeun bakal ningali katsiran lolobana minhum ti Yahudi mayoritas jelema nu beragama Yahudi anu kalalapir bakal neul anjeun teh yusari'una fil ismi nyana teh bakal gagancangan ngalaksanakeun dosa ya kauna sarian fil ismi lamun aya dosa buru-buru kudu pangheulana bae embungeun pandeuri nomor kedua wal udwan yana fil ismi mah dosa teh buhang bohong terutama omongan mah kieu tapi dicatukangeun mah lain dosa jeung sajabana kunyana teh dipigawe pangheulana wal udwan jeung zalim berbagai permaksiatan padahal mah ismi teh geus mencakup kana udwan jeung aklihimus suhat cek ahli naon kitu bayan mah ismi teh geus terkandung di jerona ieu adalah kidib ismi teh di jerona geus terkandung udwan ismi teh di jerona geus terkandung aklihimus suhat ngadahar barang haram ismi teh mencakup kana bil ma'asi mencakup kana maksiat wa dzunub jeung berbagai dosa-dosa tapi di dia dijelaskan deui berarti ya ta'aqqul khos alam nu mantak dicaritakeun lantaran pohara jasa kalakuan Yahudi model ieuna mana hiji Yahudi mah omonganana lain deui per menit lain deui isu kieu sore kitu di hareupeun mah kieu disatukankeun melain eta Yahudi madak cek kolot baheula mah Yahudi mah okos keuyeub di mana-mana keuyeub bae cicing waduh nya mah ieu cacakip nage kaluhur mata nage molot tapi mun toel de lempangna mundur eta keuyeub nu matak Yahudi nu aya di urang eta adalah keuyeub teh kos kitu teh ini ismi bohong dua wal udwan selalu zalim aniaya
ya kiai dianiaya, aya ustad dianiaya, aya pemerintah anu jujur jeung adil dianiaya, aya pedagang anu bagus jujur jeung adil dianiaya bae. Iyalah karakter-karakter Yahudi teh nya nama teu resepeun aya kedamaian teh hayangna riweuh bae eta lah Yahudi. Nah ieu Amerika Yahudi kos tidak senang melihat negara damai, tersepeun neuli jelema damai nya nama hayangna kalut bae. Dibuatlah fitnah Ahmadiyah, dibuatlah fitnah, wah bermacam-macam nyeun tandingan iya Yahudi teh kos kitu tersepeun aya damai nya nama tersepeun aya pangajian kieu teh damai amat cenah teh ngararaji datang diuk ngopi ngarokok balanja balik pan damai teh kos kitu ngaranna teh. Waduh, tersepen di toko gitu tersepen jasanya nama tah nyen akses nyen nya nama bangsa nu teu pidamieun tanu mantap geus bae di akhir zaman mah urang ngaberesan diri urang bae tentremkeun diri urang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala lantaran di jerona teu aya nu kaluar tina itu pembuatan maranehanana nu dibuat kieu politikna kieu ekonomi geus ancur-ancuran geus urang pula pilih bae salametkeun jamual kebal ieu hirup teh moal kebal ieu nah naon kitu ngaranna kitu ngahareukeun instruksi ti raja mah urang teh ieu hayang bener hese geus bae urang bae ngabebener tinggal bari ngadoa doakeun ieu nu keur ngaluntangkeun roda politik mudah-mudahan rada bener. Ai bener jasa mah jamual rada bener bae. Bener jasa mah jamual rada bener. Cak camat sial ngeureunana. Cak bupati emang moal ben moal we kajian kumaha. Moal cak ulah moal imah rada dong rada. Sebab naon atuh itu informasi di luhurna. Ai baheula mah nu mantap aya satpam teh aja ngajagaan pamalingan. Ai kuari mah nu malingna satpam. Dek bener kumaha atuh. Nu mantap aya pamarentah teh panjang urusan rakyat dibalik ku ari mah justru pamarentah urusaneun rakyat atuh dibalik dek bener kumaha atuh jadi DPR teh kiai anu ditangkep teh pan DPR eta teh wakil urang eta teh nu ngurusan urang sabaraha bupati nu ditangkep sabaraha gubernur nu ditangkep sabaraha menteri ditangkepeun eta teh pan nu ngurusan urang berarti nya urusan urang jauh keneh ka bener teh ieu rada bener rada hese bener geus urang ngadagoan rada bener urang yuk urang ngabebener babarengan urang rakyat nu bener bari ngadoakeun ka pamarentah supaya bener lantaran ieu nagara urang kabehan tanggung jawab urang kabehan kitu kene agama tanggung jawab urang kabehan baik individu urang sorangan maupun ieu teh kabehan pamajikan urang anak urang rapihan tetangga urang daek jeung teu daekna mah atuh sabodonyana teh mah Allah nu mere hidayah. Muhammad anjeun bakal ningali lolobana ti golongan Yahudi anu mayoritas manyana mah guragiru dina ngalaksanakeun dosa guragiru dina ngabohong guragiru nya nama dina zalim guragiru dina ngadahar haram aklihimus suhat karisa seperti sogok-sogokan riba jeung riba-riba lamun teh mah aya kreditan nya mambung tinggalin ku batur ti heula nya malah mere informasi ka babaturanna supaya nuturkeun nyana kitu kene lamun aya pilkades pilkada pilpres eta teh ngadagoan sogokan-sogokanana eta teh aklihimus suhat haram teh riswah eta teh haram tapi pan boro-boro hansip kiai na ge ngadagoan haram mantap kiai itu jadi panutan mantap kiai ngomong kunaon nya ka aing teh daek ngararaji heran jasa aing manu ngaji teh tadina ya 100 kuari ngaletikan jadi 20 ulah disalahkeun nu ngajina lantaran eta omonganna timbulna tina tanaganya na meunang nyogok aya atut liwatnya na nyokot eta hayu sia kiai kamari dibere 100.000 kan ngaku sia rukun wudu sia moal laku kajian kubat tetep ceuli aing datang ka laku bae aing mah percaya jasa ka Al-Qur'anul Karim percaya jasa ka ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi percaya jasa ka ucapan-ucapan para sufi-sufi lamun betul sia ngadahar sogokan kos kitu
nu 3 juta aya kan? Aya nu 3 juta. Anu sabaraha juta deui? Sia meureun diberena. Ya Allah ya Rabbi. Nah, dahar ku sia. Ucapkeun ku sia rukun wudu tek datang ka laku bae. Cenah udang-udangna gede. 5 make udang-udang sia. Ayo tumpukeun cenah geus kolot. Jenggotan jeung geus huisan. Moal laku sia gajen gugu paling disengseuikeun sia. Naon sababna? Ye energina tina tanaga hasil daripada ristah wa aklihumus swat bejakeun ka kiai nu make udang-udang. Ya, kitu kitabna beus teu percaya. Wa aklihumus swat Yahudi nu gegeuraan ngadahar barang sogokan. Rukun wudu cenah teu laku bongan sia. Bongan sia baheula mah kiai teh cara ricing we diondang kiai kalimah kula pangmagahankeun ngaji hayang nyaho rukun wudu. Duh pohara jasa ta kiai boga mustika ti Kanjeng Nabi rukun wudu jeung rukun salat dipake kahayang ku tatangga. Panggil deui ka ditu duaan tiluan ge kiai pangmagahankeun kula berarti energina luar biasa. Ieu mah deuk bae urang deuk ayekeun pangajian teh saha nu ngajina kian. Sanu gajina kiaian esek waean gitu kan sakitu hebat ngomongna lain ngomongna kunaon kamari hadir iman di lapangan nya nu ceramahna ayo sia Cisoka di barare kiai duit di Belaraja sebelah raja di pasar kemis ayo mah ngabejakeun doa ulah disalahkeun mun rukun wudu sia sanajan geus tamat fatul muin sababaraha kali geus diiring dicaringin di mana tapi energina pake kos kitu ulah sambat ka niai ieu wa aklihi busut santaran aya karakter Yahudian di jero cenah kula mah dicokot ieu aju menta deui ai lain lalagaan ieu urang keur ngaritakeun Yahudi horeng aya karakter Yahudian di kiaina. Tah di dieu baca sakali dia hayang resep ieu masih. Ai geus horengan teh kudu ka Jawara ona meureun di karakter Yahudian rada pantes meureun. Emang aing mah kos kitu waktekna. Tah teu mah kiai. Sakali deui pan mah kiai. Make udang-udang kikiwirna ge panjang. Tapi pan sogok iya ayatna baca deui goyeng terus jan kabacaeun deui ku kiai atuh geuning nu kamari mah teh aya gori hadir sia nyawan we teh kiai cenah lain nyawan we aing nanyakeun saha kiai nu hadir kiai anu tikukun aya anu aja itu pasar kemis aya kiai anu ceramahna saha si anu didukung ku saha ku kiai anu deleukeun sia gerak ngaji sia jeung masyarakat masa depan sia suram sia parukunan sia moal laku sia ka jeung kumaha ge sakitu bae eta mah diancamna lain ku aing Al-Qur'anul Karim ngancam baca deui going wa tara aduh lo pakai ti Cisoka yang ngararaji kamari dibere duit sia jajakan atuh ieu mah jeung kiai batu ka dieu aya loba mah duh masyaallah inggis lain masalah ilmiahna apikna baheula mah boro-boro disogok aya tek bae nu eka embungeun ngadaharna kunaon can bisa ilmuna baheula korban teh set kurang can bisa ieu narimana ilmuna beusi salah ieu teh pan ibadah lain daging sambarangan ku ari mah pan kiai ngatuh ceker ka ditu ka ditu tanduk kulit babagi ka ditu dagingna ka imah teh aduh aya ararisin jas aduh Gusti Allah Biasa lain ilmu mah babarin bentak cekolot baheula babari ngaji mah nu hese make na ta eta kos kitu gua cara petang jasa teu masantren ge gua jadi kiai Haji Oma Irama teu kadenge jama santren sugan kadenge di Cisoka masantren henteu tapi jadi kiai atuh kiai bae ka ditu
Henteu saha nu nyalahkeun eueuh ngan saha nu dek nuturkeun hukum menang di Kiai Haji. Dan kiai-kiai sederetanana lain ngahinakeun mangga hak masing-masing teh dakwah mah, tapi kudu ngaragap dada di mana aing mah santren baheula. Dakwahna tuh nya mah kuduna di panggung bae. Di panggung bae. Dakwahna teh ulah di masjid jana mah. Jeung geus ngadengekeun ge make anting, make kongkorong ka dieu teh. Oh kongkorong emas, kongkorong anjing dipake ku nya. Kitu atuh dakwahna. Marilah kita dengarkan. Jeng jeng jeng. Ya anda dakwahna kos gitu ulah di masjid make sorban ulah. Lain potongan atuh nya mah. Tah kos gitu. Jadi nya nama dakwahna dengarkan ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Aduh Gusti Allah. Henteu salah ngan kos kitu dakwahna. Sek suan hiji dua atur milu kanyana. Ngan haji di masjid make udeng-udeng mah dakwah lain kos kitu sakarakter. Dakwah teh asal di jerona ikhlas insyaallah. Nah, jelema-jelema nu berkarakter Yahudi watara katsiran anjeun Muhammad bakal nulung mayoritas ti Yahudi berkarakter yusayuna fil ismi gegeuraan gagancangan musabaqahnya nama paheula-heula dina ngalaksanakeun bohong, dina ngalaksanakeun berbagai permaksiatan wal udwan jeung zalim wa aklihim musuhat jeung ngadahar barang haram, sogokan riba jeung berbagai haram-haram malah barang dideul dina kitab kabair teh lamun aya engke di akhir zaman lain lamun bakal jasa hiji sogokan teh teu karasa haram di akhir zaman mah kuari mimiti kamari ieu mah aya ge di DPR doang, kemudian di Pemda hayang naik hayang jadi pimpro dan lain sebagainya nyogok ka bupati. Kemudian hayang naik guru, jadi guru honor, hayang jadi guru PS, tina jadi guru PS, hayang jadi kepala nyogok. Hayana di kalangan kos kitu bae. Kitu kene hayang boga naik jabatan polisi misalnya tina beret hiji kana dua, tina balok hiji kana balok dua. Atuh ceuk urang mah nyogok teuing balok di mah aing ge loba panggul we los ku sia. Tuh, tina bintang hiji kana bintang dua datang ke bintang 7 paruyeng. Nyogok, teh mana aya nu henteu nyogok. Alangan kitu bae deuk ke industri masuk ka dieu. Baheula mah teu nyogok di tahun awal industri masuk ke pasar kemis nu urang nyaho bae. Sugan make nyogok henteu malah ditambayan ka dieu teh. Limbahna ge sanu daek teh nyogok mangga lantaran hayang kebersihan di jero pabrikna. Lantaran dijadikan ajang kuari matek be aya wadahna yayasan kuari mah urang teu bisa masuk pabrik langsung kecuali ditampung heula di yayasanana kudu nyogok heula nu 1 juta nu 2 juta nu 3 juta nyogok wancaeng geus apsu pancan sogok menyogok teh geus teu karasa haram geus teu karasa haram nanya ka kiai-kiai kumaha aja teu bisa lamun teu nyogok mah teu naon bener kiai bener pokona mah ka dieu bae unggal bulan ngadoakeun cek teh teh kiai upload deui sarwana kudu tegas kiai kumaha ieu lamun henteu nyogok teu bisa ulah haram hidup sabodo sia eta mah geus nyana di alam ku Gusti Allah. Oh berarti tegas. Adapun nyana dek nurut tentur urusan nyana ulah kieu puluh ya kiai kumaha aja lamun teu nyogok mah teu bisa teu bisa heuh nya hesenya kiai yang teu bisa jasa atuh tenan naon lah sekali-kali mah teu naon. Engke sia lamun geus asup atuh ka dieu sering mau jeruk ka aingnya. Tolong kiai lah. Potongan goblok gawe. Eta kiai Allah mah lain kitu. Kiai ja teu bisa ieu. Mun urang jadi Pemda teh mun teu nyogok teu bisa kata haram. Geus. Balik cenah nurut teu nurut urusan nya. Ngan kiai di alam ku Gusti Allah. Oh, cak Allah kiai aing sia. Naik derajat sia. Rajan teu boga mobil, masalah guys. Masya Allah karim di akhir zaman teh bakal sogok menyogok teh rakyat kabehan kuari. Dek jadi lurah na nyogok rakyat tadi sogok kabeh kan. Baheula mah tek dek pilkada, dek naon kitu ngajadikeun bupati. Teh hanya dewan doang kumpulkeun aya sabaraha kursi ya.
di urang teh aya 50 kursi beli 30 geus mayoritas suara geus kajen mah ka neraka emang rombongan neraka ieu teh mah kata tapi rakyat bapak henteu kasogok-sogok tapi ketika drek dibuka otonomi daerah ya pilih langsung ku masyarakat masyarakatna dibelian geus aya tanda tangan malah set luar biasa aya sabaraha persen kiai anu teu narima sogokan aya sabaraha persen tokoh masyarakat nu teu narima sogokan aya sabaraha persen pemuda nu teu narima sogokan kalah nu ahli Allahna anu surga anu mempertahankeun kajeun aing mah teu ngarokok ge nu penting mah aing mah cak Allah bae aya sabaraha persen nu kos kituna sadesa coba hayu masyarakat geus disogok kabeh riba kabeh aya sabaraha persen nu teu ngridit ka gincu-gincu ngridit kabeh ngridit nah ieu engke lamun ngridit bakal dibere azabna 3 rupa hiji bangkong bakalna bangkong loba sukos zaman Kangjeng Nabi Musa alaihissalam nomor kadua cacing ke singkarayap nomor katilu hileud ku ari di Jawa Timur hileud 3 kecamatan Ambalaya hileud riba teh riba jeung sogok nomor kaopat nah opat perkara ieu keong bakal keong mah geus loba di Karawang baheula di Bandung di Garut di Tasikmalaya asal geus Ambalaya riba jeung sogok 4 perkara hiji kodok nomor kadua cacing nomor katilu hileud nomor kaopatna keong tah ulang-ulang mah ditanya bae ka urang Cikupa hayang nu mana hayang nu mana eta siksa Inggris jasa di zaman Kanjeng Nabi Musa mah dibukakeun wadah sangu bangkong urang asup ka kamar teh anggal segala rupa pinu ku bangkong kamar asal di kaluar-luarkeun timbul di bangkong hese teu bisa sare di kursi bangkong di mana bangkong bae ieu keur masak ngagolotrok bangkong di dinya masyaallah geus azab mah kos kitu iki cacing tah kuari coba eta di Jawa Timur ya Allah ya Rabbi hileud garayap di kaluarkeun hileud deui beak daun-daunan beak tatangkalan ka imah-imah geus sabaraha poe teu bari sasare nilib sare ge moal bisa ku kitu ieu mah jak kudu tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala geus dimimitian ku tsunami Aceh urang teh kemudian ku bitu gunung ku gempa daerah berdaerah kemudian di Jepang anu luar biasa diurang saeutik deui hampir jasa ieu nu mantah kudu loba istighfar ieu Banten teh keur diancam bae ku Gusti Allah ulah beusingan ngomong leuwih teuing ieu teh rempan jasa ieu Banten teh hiji Merapi kadua ieu aya goncangan naudzubillah min dzalik wa min zalik begitu diteropong ialah 2 sogok dan kredit geus Ambalaya persentasina teh geus meludak anu luar biasa mantap lobakeun maca eta teh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mukminin eta bae dikembangkeun ku urang terus beurang jeung peuting ieu bahaya sesogok teh geus teu ngarasa haram riswah teh ar-rashi wal murtasi padahal ieu pinar nu nyogok jeung nu narima sogokan neraka pada jelas tapi kan kabehan ieu mah tuh jadi ge cek kula sabaraha kiai nu ngomong kula mah ulah dibere duit kos kitu takarak ditambahi doang mending mun gede cepet doang ya bae kenaon cepet Masya Allah Karim sabaraha ustad malah dikekentongan aku kiai ayo tanggung jawab mama tanggung jawab kayak di akhiratku mama disafaatin lain safaatin ayo geus ku mama geus ulah ngadengekeun kiai kiai nu ngaharam-haramkeun jeung mamang ke ka neraka jahanam udah di akhirat di akhir zaman geus kos kira nah nu riba geus teu didengekeun malah kiai nu nentang kana riba tidak ada riba tidak ada ieu mah hanya dimuajalkeun riba nu kumaha nu teu riba geus dibahas teh kos kitu teh muamalah riba tapi tetep bae kiai nu nentangna sabodo teh nah iya di akhir zaman bakal Ambalaya nu kos kitu engke diberena 4 perkara di samping nu tadi teh iza zulzilatil ardu
zalaha digunjang ganjing tanah ikhwan riba jeung riswah teh ambalaya bakalna zulzilatil abdu zilzalah wa akhrajatil abdu athqalah. Nah eta digunjang ganjing kurang geus kadeuleu ku mata ieu geus kadeuleu jasa ti mimiti tsunami datang ka gunung datang ka goyang-goyangna sagala rupa geus tapi tetep bae urang teh ditegor ku Gusti Allah dinasehatan ku sungut mah geus teu bisa dinasehatan langsung ku gempa ku Gusti Allah tetep bae teu kana nasehatan buang ka warah jasa. Pohara ya antara sogok jeung riba teh pohara jasa. Masya Allah berarti ya ambisina geus ambisi duniawi kabeh. Mimiti kiaina geus puguh pejabat mah atuh geus tinggal digoyangkeun bae ku Gusti Allah. Ya cek Allah teh eta mah siksaeun aing. Sia ngarunya ka bapak sia ngarunya ka anak sia teh mah siksaeun aing cek Gusti Allah balikeun gebrek sekian ribu pae. Banjirkeun, tsunamikeun emang siksaeun aing cek Gusti Allah. Kajeun teh aya ahli aing hiji mah ku aing jadi salametkeun ieu tah mah dipilih keneh ge kan kadeleuna doang ku mata. Ambalayana ieu teh mata sing hade jasa sing hade ieu geus kadenge ku urang teh kamari ieu mah atuh keong ieu kuari mah ieu masyaallah hileun bulu atil kana geus 3 kecamatan kuari lain tambah merembet geus 4 kecamatan mun diliwat di Jawa Timur dek bae ka Tangerang na Cikupa Jaya Citra pan didinya mah Pasar Kemis mah moal diliwat ka Ciku sepatah aman Pasar Kemis sekali tukar aja tinggal Pasar Kemis dong sakali guskeun Jayapuri cenah didinya aduh Gusti na'udzubillah min zalik wa min zalik la ilaha illallah hese jasa hanya beberapa gerintil tapi tetap baik aya bae nu tersentuh haram ya salametkeun diri urang anak urang pamajikan urang eureunnan urang ngeureudit salametkeun urang tidak sogok menyogok sabareurit sia aya nyogotna beureut 200.000 mah naik atuh 500 mah naik atuh 1 juta 1,5 juta lah tawar menawar Gusti Allah dan manda kurang imah sakadar nyaritakeun ti pemerintahan mah geus ti baheula sogok menyogok guru-guru geus ti baheula sogok menyogok teh nya kemudian lapangan kerja Tanjung Priuk dan lain sebagainya geus ti heula tah mah sogok menyogok teh limbah pabrik nu tadina digratiskeun lantaran ayeuna mah aya kamangpatan nu luar biasa sogok menyogok malah jadi huru-hara gede kuari mah nu endek asupna ge make sogok menyogok dek milih pemimpin ge sogok menyogok mana kuari nu aman tina sogok menyogok mana henteu aya nu kieu saurang bae lah aing mah geus mah terus kitu disogok ieu teu bawa bae ka ditu ke milih mah kumaha kumaha teh bae itu teh tawaran kredit teh mal sada bagus teh jelema teh bagus teh hampang teh ibadahna ka Gusti Allah pasti jasa sampah aman tina sogokan aman tina kreditan eta karakter Yahudi teh kos kitu teh musabakoh gagancangan guru-guru tidak ngalaksanakeun dosa zalim jeung ngadahar sogok-sogokan termasuk riba-riba. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون Allahu a'lamu bimuradi maja'ala orang nyarakeun syaraat tegese nyarakeun Allahu sabagus ya Allah min bahiratin ing onta bahirah wala saibatin min zaidah dan warana wanta saibah wala wasilatin lan warana wanta wasilah wala ham lan warana wanta ham kama kana ahlul jahiliyati apalunau gaya baranggangan zabari jahiliyah iku migaya ahli jahiliyahu ing
Hadza ja'lu Rawal Bukhari wis kariwayatkeun sapa Imam Bukhari an Sa'id bin al-Musayyab saking Sa'id kang butala nang Musayyab qala ling ucap ya Sa'id al-bahiratu allati yumna'u darruha li-taghit utawi onda bahirah mai ku allati onda yumna'u kang den ciga opo cai susune ya lati li-taghit kadue pirang-pirang patung Fala ayyuha wala yalibuha maka waranana merasaing leti buahadun sapong suji binan nasi kang tetap saking manusia wasaibatulan udaya anda saibah maka iguan ya ahlul jahiliyah kabeh yusaibunaha iku ngantep ya ahli jahiliyah kabeh ing saibah ya latihim gadile alihatihim gade pirang-pirang pangeran ini ahli jahiliyah pala yumalu alaiha syai'un maka dan tanggungkan ingat sesai bapa suwiji-wiji wal wasilatulan udu anta wasilama naqatul bakri ku anta kang warat guru kang aw itan ya naqah ya walini tajil ibilin dalam awal manake ibil biunza anta biunza galawan wadon sumatasana Gara-gariming do iyata yanakoh ba'du in dalam zawsane unza bi unza di kalawan wadon kang ngawone waganulan anaya ahli jahiliyah kabeh sipun aiku ngantep iya ahli jahiliyah kabeh ing wasirah itu agitihim gade pirang-pirang patunge ya ahli jahiliyah in wasalat ihdahuma bil ukhra lamun tepung abasala suwijine ya unza karone unza roro bil ukhra kalawan kang wone laisa bainahuma zakarun kang oranana iku tetep dalam antarane karone unza roro unza no hiji jeung unza no hiji dari tadi zakarun lanang walamulan udaya anta hama bahlul ibli kujalune onta yadribud darabal madud kang macekakeun iya kang maceki ya bahlul ibil ad-darabal madud ing malenan kang den bilang-bilang aiza qada maka tatgalan kan iya ham darabahu ing pacekanan ham ada ulan ngantep ya ahlul jahiliyah ing ham itu lagi tiga de pirang-pirang patung wa'afu minal hamlilan pada nyungken ahlul jahiliyah kabeh wing palu saking momodan pala yumal alaihi syai'un maka dan tanggungkeun ingat seham opo syai'un suwiji-wiji wasamuhul hamiyalan ngangaranan ahlul jahiliyah wing hamal hamiyah ing ham walakin alladhina kafaru lan tetapi nesapong ake kang pada karupul ya dari gawe ku yaftaruna pada bigawe atau pada gawe-gawe ala dana gawe Allah ing atas Allah kadhiba ing goro bidzalika ing dalam mangkono-mangkono ja'alu nisbatu ilaihi lan ngabangsakeunane kitu ya zalik lan ngabangsakeun zalik bi zalika wa nisbatihi lan ngabangsakeun zalik ilahi maring Allah wa aktsaruhum la yaqiluna dawilu yakakene kaum iku arana ngarti iku arana paham ya kaum kabeh inna zalika ibtira'un kana satune mangkono zalik satune mangkono mazkur zalik sarwa iku gawe-gawe ya naum gado biya baung kena satune ya lijali aiku hukuman ya lijali kabeh binum zalik abahum ing birang-birang bapane ahli jahiliyah wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana walau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun Allah alam bimuradih landat kala den ucapakan lahum gadwa alladzina kafaru
ta'ala umran lazaraga baila mamaring barang kang geus nurunkeun sapa Allah lan maring Rasul ila hikmatin tegese maring hikmah atawa ilahi kami ila hukmi tegese maring hukum Allah min tahlili ma haram tu saking halalkeun nyatana saking halalkeun barang kang haramkeun siraga baqalu kang ucap ya alladzina kafaru ing pada sebenarnya kang nyukup ingsun sadaya kafina tegese kang nyukup ingsun sadaya ku barang kang nemu ingsun sadaya ing atase mabaining pirang bapa ingsun sadaya minadini wa sanat saking agama lan sanat qala ta'ala ngada Allah ta'ala ahasibahum dzalik ana tanyukupi ing alladzina ubdzalika mangkono mawajadna alaih walau kanan sanjana sanjana na birang-birang babane alladzina iku waru ya baga besane suwiji-wiji waladan ora lebih dulu ya baga bela lagi maring bener wali sifalil inkar udah sifam ikut madakan garwa inkar yang menyeritakan zaman baheula Yahudi teh nurut jasa keaturan Kangjeng kudu percaya ka Kangjeng sehingga manehanana nyin syariat-syariat diakukeun ka Gusti Allah. Mana syariat nu diakukeun ka Gusti Allah teh baheula nyana teh nyarembah ka patung-patung dingaranan patung Uzza Lata Manat itulah Yahudi untuk supaya mantep dumadeus ka Gusti Allah melalui patung Yahudi ya. Aya sababaraha onta nu dianggap bisa dipakai dumadeus. Hiji onta bahiro, dua onta saibah, tilu onta wasilah, opat onta ham. Onta bahirah teh onta anul allati yumna'u darruha lit-tawagit. Onta anu cai susuna ieu geus mangkar tapi teu meunang diperes, teu meunang diperah, teu meunang diganggu. Berarti onta tersebut lantaran geus mangkar susuna geus anakan. Bahkan cek sakaul mah geus 5 kali anakan. Onta tersebut sangat istimewa. Kulantaran sangat istimewa ontana bagus teh susuna teu meunang diganggu-gugat ku Yahudi ieu mah dipersilakeun untuk patung teu meunang diperes teu meunang diganggu diliarkeun we teh onta teh eta onta teh terketahui diopenbarkeun dicaritakeun ka masyarakat onta bahiro ieu nugas anakan 5 kali susuna mangkar luar biasa mun kurang diperes eta susu luar biasa bagusna bisa pakai inuman jeung sajabana nyahatkeun ka tapi ieu teh urang pake dumadeus we jang patung urang supaya urang araraman negara urang keluarga urang supaya diamankeun ku patung teh ieu onta terketahui nu ngaganggu masyaallah eta kos kararitu baheula mendak atuh palayah libuha ahadun minan nas nomor kedua aya onta saibah mah ahli jahiliyah baheula ngararantep kana eta onta jang pangeranana jang patung-patung ieu kieu nya cek ahli jahiliyah urang teh ka pandek tani bebeja ka pangeran urang ka patung mohon diberkahkeun ceknya na tani urang aju urang tani pan bagus tanina ta ieu tani bagus kelipatan hasilna teh ieu adalah gara-gara urang nyembah ka patung ku ayeuna sakitu ieu onta nu ku urang tadina dipake na ieu mah ulah diganggu gugat sebab geus memberikan keuntungan anu luar biasa onta ieu ulah diganggu ulah dipuatan naon antepkeun terketahui ku kabehan ulah diganggu jang pangerannya na eta onta-onta kos kana itu hasil maksud anu luar biasa ya urang dumadeus onta jang patung saibah ngaranna
aya deui onta wasila mah anak qatul bakru onta anu ngorakeneh anu nyana ngamimitian onta tersebut teh dina awal anakan awal ngorakeneh ieu onta lamun anakan engke bikang anak pertama bikang ke anak kadua deui bikang taeta anak pertama anak kadua bikang kemudian numbu bikang deui henteu aya lalakian mun aya lalakian mah anakna teu bagus eta mah lontaran aya bagian urang nya nu lalakina mah bagian urang ieu mah bikang kadua bikang katilu bikang ta ieu onta berarti hebat lain urang tah mah lantaran tah mah nu pangeran sebab pangeran ge kan boga malaikat bikang cak nyana annal malaikata banatullah malaikat eta anak awe Allah cak Yahudi bloon deui mentek ieu lamun aya onta anakan bikang aju bikang deui teu aya lalakiat berarti anu Allah urang ka pangerankeun cak nya jang pangeran ulah diganggu gugat tolol bin goblok bin oplok terus gitu dah aya deui terakhir adalah onta ham eta adalah pahlul ibil yadribud darabal madud onta jalu anu gagah luar biasa mun urang carita onta moal paham urang carita kuda moal pati paham sebab nu paham tentang otak orang Timur Tengah nu paham tentang onta nu paham tentang kuda orang Australia orang Afrika eta teh nya namanya nyahoan kana rumus-rumus kuda nu bagus mana jang jaluna khusus di Australia atawa di Afrika kitu kene onta mana jujang jaluna keturunanna bagus dan lain sebagainya mantap meuli onta teh mun di Mekah urang mah kaditu ka Mekah ge atuh jarang sakalina meuli onta teh jangdam doang geus teh nyaho onta nu kumaha-kumaha aya sertifikatan onta ieu teh onta anu bin make bin biasa onta lain lalagaan onta keturunanna kos kuda Australia teh ieu kuda Bopih bin anu kaditu mah aya bin segala ngaran jelema loba kuari ge ngaran jelema teh eta ngaran kuda dipake ngaran jelema di Indonesia teh kuari kos kadar itu bangsa Heri teh ngaran kuda Peri teh ngaran kuda eta di Australia sekali-sekali ge ka Australia eta kos kadar itu teh tapi lamun di Arab meureun ye onta ngaranna teh Abdul Jamil bin Jamal itu saja teh ngaranna teh Abdul Somad gara-gara itu di eta mah kitu bae urang Arab mah aya sertifikatan bin anu teh onta teu sambarangan sejarah onta nah ieu aya onta ham jalukna pake ngajaluan pake kitu ngaranna ngajalangan bikangna sababaraha kali tage di mana-mana manehna geus ngajalangan ieu onta lantaran geus nyieun keturunan luar biasa turunan anu aya anak geus anak baranakan hasil daripada jaluk nu ieu tah ieu mah kurang istimewakeun bae tuh lantaran nguntungkeun tuh bani anu tina onta ieu bogana tuh turunan anu onta ieu ieu onta lain sambarangan geus ratusan bahkan ribuan turunanana urang jang pangeran guari mah ieu onta ulah diganggu eta kos karar itu eta teh pemahaman orang jahiliyah eta teh nyana ngabangsakeun ieu teh aya syariat ti Gusti Allah dina kitab Taurat eta aya aturan-aturan model kos kitu ku ayana kitu kadenge ku Kangjeng Nabi turunlah ayat ieu ma ja'alallahu min ba'iratin wala sa'ibah wala wasilatin wala ham bejakeun Muhammad maja'ala teu pernah nyarakeun teu pernah ngajadikeun teu pernah ngainstruksikeun teu pernah nyarakeun ngajadikeun aturan dina agama Gusti Allah kana onta bahiroh kana onta saibah kana onta wasilah kana onta ham bohong teh Muhammad bohong kunyana diaku-akukeun bahwa eta teh meunang ti aing cenah eta teh Muhammad aya cenah dina kitab Taurat da tuturanan di Kangjeng Nabi Musa bejakeun Muhammad bohong sakali deui walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib tetapi na jelema nu kalalaupur mah nya nama jijieunaan ka Gusti Allah bohong hayang dianggap ku anjeun Muhammad
diakukeun cak aing bohong bejakeun wa aktsaruhum la yaqilun lolobana orang-orang jahiliyah teu paham teu ngarti teu nyaho jadi nyanyahoanan tah ieu nu bahaya ge nyanyahoanan model kuari aya ngarame-rame tahun baru Islam nyanyahoanan teh nu kitu ngaranna memeh adzan maca sholawat heula nyanyahoanan ulah teh kos kararitu teh ulah sok jieun-jieun dan dina agama mah mun teu bae mun mangga bae lain ulah maca sholawat ngan maca sholawatna ulah dikasapekerkeun lalaunan bae sebab beusi dianggap satu aturan eueuh aturanna di dituna adzan bae tah eta kos kitu tah eta ngaranna nyanyahoanan kajian dibawa ka mana ge moal boga kekuatan mendak apakah rame tanggal 1 Muharram diramekeun henteu teu ngadarukung kiaina ti Jawa Timur Jawa Tengah teh mah ngadukung ge kiai nu diondang doang kiai nu diondang mah atuh teh mah sapira ngarame-rame karena diondang bae hate leutikna mah nya ge atuh henteu mendak teu rame mana suasana 1 Muharram Jakarta rame sagebrag-gebragan doang waktu si eta bae nu sajeuna atuh henteu sebabna isin nu madarsa kitab mah jauh instruksi di luar negeri apa rame atuh henteu ramean kene Asyura engke deuleu coba ge di mana di Irak sebab kematian Sayyidina Husain teh sagedeung deui dina Qurtubi kurang bakal dibaca tanggal 10 Muharram wow jutaan manusia puluhan juta manusia tumplak ka Karbala Iran Irak terutama kadinya Saudi Arabia Yordan Mesir terus Timur Tengah Turki ujianna daratang kabeh ka Irak ka Karbala tadi dinya kematian Sayyidina Husain nu kurang keur dibahas ku hari kematianana di kitab Qurtubi tah eta teh jutaan manusia puluhan juta ratusan juta eta mah rasa cinta terhadap zuriat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan jeung 10 Muharram coba deuleu engke tanggal 10 Muharram isuk Senin wah luar biasa ayeuna mah ieu kos kikieu dek ramean paling yatim piatu bae tah mah urang nyantun yatim piatu kemudian bari ngomong-ngomong saeutik tah mah yatimna lain ngaramekeun Muharram tanggal 1 Muharram tahun baruna mah teu kudu diramekeun Khaliful Yahuda keunanya bae nu rame Yahudi jeung Kristen urang mah ulah tahun baru Islam mah teu kudu dirame-rame ngarame-ramekeunana urang mah kusantunan yatim piatu ndek ge sekudu kumaha bere abeh terasa tuh ngedak mana suarana eueuh sebab ulama ti baheula teu ngadukung ngan eueuh nu warani ngomongna teh pajar nentang kana ajaran mana aja eueuh nu nitah mantak kula ngajelaskeun nu sabener-benerna henteu kudu ndek santunan yatim piatu teu kudu make make bedug aya anu ngliling bedug tanggal 1 Muharram teh wah terus ieu kata eueuh instruksi deuk kumaha atuh ramean naon selain di Bogor bae di mana ge aya sebagian kecil di Bogor ge henteu kabeh hanya mun kecamatan eta bae naon sebabna isinin kiaina ai ngalarang meureun ieu teh besi di jerona alah eta aya santunan ai teu ngalarang eueuh instruksi cara ricing we kabeh ge kiai di mana ge ngan eueuh nu wani ngabahas kakara kuari kula ala kadar nyarita eueuh instruksi aya ge doa tahun baru mah pada maghrib di masjid masing-masing ayo doa tahun baru beres ngadoang geus beres dek sorangan dek berjamaah tuh nah ieu keur carita di zaman jahiliyah nyadiakeun onta jang pangeran bebejana ngabangsakeunana ieu instruksi ti Gusti Allah ta eta teh walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib jelema-jelema kafir Yahudi kos kitu hanya jijieunnan ka Gusti Allah bohong eueuh teh di dituna Muhammad wa aktsaruhum la yaqilun lolobana mah teu mampu pengetahuanana teu ngarti bodohnya na teh mendak ka dieu na teh diteruskeun bae ieu mah jakaruhun ieu mah jati dituna ieu mah jati bapa moyang kami modal di urang aya sedekah bumi eta sedekah bumi teh turun temurun bo urang teh cenah ku sawah diberikan nikmatan anu luar biasa yu urang dahar di sawah sedekah bumi eueuh ti dituna ieu jahiliyah nu geus kieu
jahiliyah geus mulai eueuh tapi ku ari mah di urang ya berbarengan jeung eueuhna sawah bae deui ya terus bae eueuh jadi di Yogyakarta mah masih kene di Jogja mah loba jasa mun ulah ngobrol-ngobrol teh bangsa sosodakohan nu pabid'ahan hanya sebatas ti karuhun hanya sebatas ti nenek moyang hanya sebatas di laut acara laut di sawah acara sawah Yogyakarta teh kos gitu aya cerita kejawena Yogyakarta teh termasuk naon kitu nu sangat kuat kuari masih kene gitulah urusan baheula ditentang ku Kangjeng Nabi ari eueuh ti Gusti Allah mau ulah sok dijieun-jieun atuh para Yahudi nyana ngabangsakeun bahwa ieu onta nu tadi diserahkeun jang pangeran aya instruksi ti Gusti Allah ieu aya dina kitab Tauratna ketika ditangtangan ku Kangjeng Nabi mana coba buka Tauratna sing belehem eueuh mentak ma ja'alallahu min bahirati wala zaibati wala wasilah wala ham teu pernah ngainstruksikeun Gusti Allah ka onta-onta tersebut dipakai takarrub jang pangeran pugu pangeran ge salah teh cek Gusti Allah mantap eta perjalanan Yahudi kos itu perjalanan teu mendasar perjalanan salah luar biasa coba ajak Muhammad ajak coba wa idza qila lahum dimana diucapkeun ka ranjana ta'ala ila ma anzalallah wa ila rasul wahai para Yahudi tak masalah nu bener mah ye instruksi ye Al-Qur'an diajak ka Gusti Allah diajak ka Rasul melalui Al-Qur'an melalui hukum-hukum ieu nu kieu halal ieu nu kieu haram tanu kitu mah haram tanu ieu mah halal anu maneh teh ngahalalkeun nu diharamkeun eta kos kikituan teh eta kos kikituan tah onta jang pangeran onta ieu jang pangeran onta ieu jang pangeran bahiroh saibah wasilah jang pangeran eta teh urusan haram kumaneh dihalalkeun pan cak kamari ge tah cak kamari di ayat kamari ne urusan haram sing hage sing hade masalah kitu khabis tadi diceritakeun ku Gusti Allah dina ayat masalah thayyib jeung khabis ieu termasuk kana khabis ulah sok sembarangan ngahalal-halalkeun nu haram. Yo, Muhammad ajak Yahudi diajak melalui Al-Qur'anul Karim mengenal Allah jeung mengenal Rasul. Ketika diajak pengetahuanana ieu mah haram, ieu mah halal, ieu mah haram, ieu mah halal, ieu mah halal, ieu mah haram. Kumaha tah Yahudi teh? Qalu cek Yahudi hasbuna ma wajadna alaihi abana. Kami mah geus cukup bae penemuan ti bapa moyang kami ja bapa moyang kami ge baheula teh akos kieu nu mantap kami mah nuturkeun bapa moyang kami bae geus teu percayaeun ka Al-Qur'an ku ari mah lain ti bapa moyang deui malah jijieunnan mana kiai milih pamimpin awewe kula mah lain masalah naon ieu kahareupna sing ada haram dina Bukhari tinggali dina kitab Bukhari Kangjeng Nabi nyaritakeun masalah Raja Kisra cek Kangjeng Nabi eta raja-raja Kisra nyarieun pamimpin anak awewe ibnah awewe mantap cek Kangjeng Nabi bapakna eueuh atawa bapakna aya keneh ngan geus kolot kunaon nu dijieun raja anak awewena cek Kangjeng Nabi la yuflihal qaumu walau amruhum imra'atan eta ucapan Kangjeng Nabi di Bukhari geus diterjemahkeun ku para mufassir, para ahli tafsir hadis haram jatohna nu mentak bacaana ge la yuflihal qaum eta teh sejarahna Raja Kisra anu geus kolot sebagian deui manu paeh nyerahkeun ke pemimpinna ka awewe cak Kangjeng Nabi ko rakyatna daek bae si dipimpin ku awewe la yuflihal qaum walau umuruhum imro'atan haram tak iya mah besi aya ustad besi aya kiai nu kamari milih ka atut tobat ikul mah lain lalagaan engkena bahaya pasantren maneh pasantren anjeun pondok pasantren majelis salim engke bahaya lantaran aya hama di jero hatena ieu urang angkat ieu agama babarengan maksudna ulah aya hamaan kos kitu ke kahareupna bakal aya deui pan meureun nyaho pilkada nyaho pilgub deui eta mah deuk eleh deuk menang nagara urang mah kos kieu bae ngan urang ulah salah. Tah eta teh mun di bahasan kos leuh jeung bapa boyang urang ge baheula karet Yahudi eta mah kos kitu mah tolol.
lain potongan ustad dah mah ieu cenah ieu hook sekupi oh sekupi boh lurah boh bupati kajen henteu bae urang kajen henteu eueuh pilihan ulah aing daripada engke ku Allah di akhirat di dunia masa kedeung beres urusanana pilkada pilgub pildes geus beres sekupu tinggal sekupi paling kempes tapi di akhirat berlanjut otak didatangkeun ka ditu ka alam itu nu bakal nyaba urang abadal abidin wa amadal amidin pan isin jasa urang lamun dikieukeun masyarakatna aya nu ka sorga aya ustad ka neraka tad ka mana tad ka mana ieu aya ka dieu ieu ka sorga mah tad kurang pan ka dinya sekupi isin jasa aing kula mah sok ngabayangkeun kitu teh di akhirat aing izin amat lamun tokoh-tokoh kaju santri-santri kiai ka surga aing ka neraka ku gara-gara sekupi ya Allah sekupi Gusti Allah oi kiai ka mana teu kabayangkeun teh ku kiai atut blood jasa teh kiai teu nyaho ka Bukhari baca beusi teu nyaho tanyakeun ka aing ka dieu kiai coba mana kitab Bukhari na halaman sabaraha coba kumaha dongengna dijejalkan ku aing ka hulu sia ngaji sia dijejalkan ku aing tanyakeun heula atuh ieu mah kahareupna sing ada nu geus eta tobatan henteu hasud teu dengki salah sia ieu agama urang rusak geus hayu tobatan tah nu kamari teh tobatan kumaha belum sekupina teu kuat cenah kiai neraka sia jual sarua ulah deui teh geus tobatan ka hareup ulah salah jasa Masya Allah jelas jasa itu mah unggal hadis jelas jasa deuleu terjemahana inggis amat urang unggal poe maca hadis maca Quran tapi ketika pagedrug jeung nafsu teu bisa sakikituna bae ya Allah ya Rabbi lah cenah teh mah kiai mah eleh bae dek modar henteu aing mah teu ngarasa eleh saeutik-eutik acan ja urusan kos kitu mah sanajan sasaga di negara urang mah dipandu kudu di luhur kitu bae ngan ulah salah-salah teuing doang ketika aya anu boga berorientasi ka ditu da boga pamaksudan nu bagus atuh pamaksudan nu bagusna didukung ku aing adapun eleh jeung menang urusan Allah ngan aing teu salah di hareupeun Allah ke di sidang ayo cek maju siap Ilgub pernah terjadi milih mana yang benar emang geus kanyahoan benerna geus opat mata nyana ngomong ka kaula hiji eueuh nu tanda tangannya soal gereja itulah yang sangat tertarik oleh saya sementara saya ini adalah mengagungkan agamamu ya Allah salah satu pembobrokan adalah pembuatan gereja WH anti tanda tangan soal gereja benar dan tidaknya terserah yang jelas di hadapan saya cerita begitu saya dukung dia bagus cek malaikat Ridwan teh mana anak buahna ayo geura ka darieu ayo atut sia endeng ge sagedeung deui bakal aya pilkada delekeun aing bersuara tuturkeun aing henteu teh pokoknya kudu aya kontak politik lah bisa tuh kontak politik mah duit eueuh nanaonan dia aing boga aing duit pokoknya jeung Pak Ismet sugihan aing dek modar bae pokoknya mah beneran aing mah sakedeung deui bakal pilpres jeung presiden ge sugihan aing sugih naon cenah boga naon ulah ungkul ka kanyaho sia pokoknya mah sugih bae aing mah geus lah cenah teu boga naon ge atuh sabodo sebab urusan sia ngan aing mah sugih bae sakieu dahareun tilok beak ge aing mah nah naon ge telok beak kata mah kurang seutak-seutik masalah guys ngan lain eta aing mah tujuan sia jadi pamimpin deuk naon sakitu bae aing mah deuk bener apa henteu dites heula ku aing ai kiai nyaho emang KWH bahwa henteu tanda tangan saksi kiai 5 lain lalagaan namantak nya mah teu dipake ka karesep ku urang itu mah ku urang mana karangarana Serpong mana deui tah belah ditu teh atuh saeutik deui aing mah parhoba eta ngaran lembur heran
rumpak sinang kabelah dede setik denan dah eta panunggangan teu dibage ka resep sebab naon teu tanda tangan gereja salah satu bukti 5 kiai nu geus ngobrol jeung kula geus nu sajan-sajanna mah sabodo geus eta we tah tertarik sabasa kali ketika atut ditandatangani tah ieu sia teh aya persekongkolan goblok teh kiai tah jeung eta tah jeung pendatanganan eta tobat sia ulah awas ulah cicing bae sia agama rusak ke kahareupna geus la yuflihal qaumu betah cek Kangjeng Nabi hancur-hancuran ke bakal mentak Sayyidina Ali perang jeung Siti Aisyah perang lain lalagaan teh perang mapan merenanan hancur-hancuran manusia sahabat kabeh eta tuh hancur jeung tabiin sahabat sing gelimpang tapi dipertahankan ijtihad cek Sayyidina Ali tidak boleh perempuan jadi kepemimpinan tidak boleh haram ujung-ujungnya kumaha Siti Aisyah mengakui ieu mah cobaan ti Gusti Allah kula ge nyaho jasa bahwa ieu haram geus ulah ka dituna deuleu sejarahna tuh eta mah cobaan masya Allah eta ku kapongpoekan teuing ku sekupi ya Allah ya Rabbi masyaallah kolot deh kiai sorbana gede udang-udangna gede nah iya mana yang ngaji belum mana karena ya awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun apakah nyukupan ka jelema kalalapir soal penemuan riwayat indung bapa moyangnya padahal mah bapa moyangna layak lamun syai'a teu boga kanyaho sama sakali jeung teu meunang pituduh tapi geninganan pake dalil ieu mah jageus aya ti luhurna ti bapa moyangna cukup dengan dalil kos kitu padahal mah kanyaho padahal mah teu meunang pituduh atuh teu cukup mun dibahas hamzahna panjang lantaran ayah hamzah inkar didinya ayah A B C D E F datang ka sabaraha maziyah kitu urusan hamzah panjang ngan ieu mah keur carita inkar bae lah atuh teh cukup ngan saukur boga dalil da ieu mah ti bapa moyang teh cukup lantaran teu boga kanyaho bapa moyangna ge teh cukup dengan dalil ieu mah turunan ti nenek moyang kami teh cukup lantaran nenek moyang nage teu boga pituduh naudzubillah min zalik wa min zalik mudah-mudahan orang dijauhkeun ti Yahudi dijauhkeun ti Kristen dijauhkeun ti para kafir-kafir diteguhkeun iman Islam urang diteguhkeun iman Islam anak cucu urang diteguhkeun dulur-dulur urang sehingga urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah fid dunya wal akhirah kitu keneh mudah-mudahan diteguhkeun deui imanna para pemimpin urang sehingga stabil terus Indonesia sesuai jeung aturan Allah Subhanahu wa taala di barokati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.